Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ayu dari kelas 11 Elin 1. Saya akan membacakan catpon yang berjudul Hadiati Allah. Kukuryuk uneng kaugakeun ku sorah hayang jago anu semangat ngakongkorongok ka tiap jalma isuk-isuk kene supaya arugah. Padahal si uneng lieur kene kusabab sapeuting manehna teu sare ngadamel ringkasan carita dina gambar tulang lauk anu teu beres-beres kanggo dilombakeun 2 poe deui di sakolana. Keur ngahuleung emana ngagerowok nitah si uneng gere mandi. Tuluy si uneng lempang ka kamar mandi bari guluang galeong siga jelema geus mabok. Saotos siap uneng langsung berangkat ka sakola bari teu hilap salim heula ka emana. Uneng mapa ka payunan gang teras nu nungguan angkot beureum jam 8 di sisi jalan. Tos saparapat jam angkot beureum eta teu jebul-jebul. Si uneng teh keur lieur beuki lieur jeung soak nepi ka bajuna barase ku kesang badag kesang lembut. Aduh kumaha ieu 5 menit deui lebet sakola. Uneng galau si ueun manehna kasiangan. Teu lila tuluy datang angkot beureum ka hareupeunana. Guat uneng ngagupayan angkot beureum eta sangkan eureun. Saatos angkotna eureun uneng langsung naik. Tuluy weh angkot teh berangkat maju deui. Saatos 5 menit angkot beureum nepi di sakolana. Nyaeta SMA 1 Silih Asih. Uneng turun bari meureukkeun duit ka si amang sopir angkot. Uneng gera-gera lebet ka sakola. Karek asup ka jero sakola. Gerbang sakola geus katutup ku tralis besi. Allah ieu mah kasiangan. Astagfirullah, kieu teuing ya Allah poe ieu. Uneng cirembay panonna ngaluarkeun cipanon. Teu cami dateng Pak Iwa guru BK bade ngadatan jelema-jelema anu kasiangan. Geus beres didata uneng tuluy lebet ka kelas. Di kelas uneng dipelarian ku Bu Uis kanggo ninggalikeun hasil ringkasan caritana di ruang guru. Si uneng guat indit ngadang kapan Bu Uis ka ruang guru. Uneng kemana wae? Ti enjing ibu milarian uneng teu dongkap-dongkap we ka ibu. Uneng guat indit ngadang kapan Bu Uis ka ruang guru. Uneng kemana wae? Ti enjing ibu milarian uneng teu dongkap-dongkap we ka ibu. Tanya Bu Uis ka si uneng. Uhun punten Bu, uneng kasiangan. Ngantosan angkot teu aya wae, cek si uneng. Uneng tuluy masihkeun ringkasan caritana ka Bu Uis. Langsung ku Bu Uis dipariksa
Uisina enjingna Bu Uis teras masihkeun ka pusat ringkasan cerita si Uneng kanggo dilombakeun. Teras dinten salajengna Uneng sareng Bu Uis berangkat ka balai kota kanggo ngadangukeun pangumuman anu menang ringkasan cerita dina Tulang Lauk. Uneng sareng Bu Uis nepi di balai kota. Teu lila acara dimulai ku panata acara. Sadaya peserta taregang sabab panata acara keur ngumumkeun pemenang ti pinunjul 3 ka pinunjul 1. Pinunjul anu katilu nyaeta sadaya daregdegan Dea Marwa ti SMA 5 Kulon. Salajengna pinjul kadua nyaeta Asep Saipullah di SMA 3 Mekar Maju. Si Uneng sedih sebab sigana Uneng moal menang. Sareng di poe ieu oge manehna ulang tahun teu aya pisan anu ingeteun. Pinunjul kahiji nyaeta saha cik? Nyaeta Uneng ti SMA 1 Sili Asih. Mangga kanggo sadaya penunjul tiasa kapayan kanggo mampi piala sareng artos pembinaan. Ceuk panata acara Uneng bener-bener teu nyangka. Terharu Allah anu pertama masihan hadiah kanggo Uneng. Uneng sujud syukur bahagia hasil kerja kerasna bisa menangkeun hasil anu nyugemakeun kanggo sakola sareng emana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.